mah make daster tingkilinting gitu cari istri ka can eta dahdir kemana-mana. Kumaha Kang? Abi gelis teu, rapi teu tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim, ya kieu geus sare. Ya heeh atuh Kang, da erek naon deui, da pegawean enggeus, nyangu enggeus, sesapu enggeus, beberes enggeus atuh. Boga pamajikan teh tuh tempo pamajikan tetangga. Selaki rek gawe teh ulu kudua ngajajabkeun. Naon di maka HS. Hees, kalau Kang ngebandingkeun jeung pamajikan batur deui tetangga. Emang Akang erek ka mana? Erek ka desa dipanggil ku pakuwu erek nguruskeun pajeg. Atuh erek ka desa mah jung wae indit atuh dahar enggeus, naon deui atuh. Dengekeun malah ieu pamajikan batur mah salaki rek indit gawe teh dangdan nu rapi make baju nu alus ieu mah make daster tingkilinting gitu cari istri ka can eta dahdir ka mana-mana. Ieu mah. Oh, jadi Akang teh hayang abi teh kos pamajikan batur, dangdan sing rapi, sing geulis, make baju nu waras gitu. Ya atuh. Heug atuh, jung ayeuna mah erek indit mah. Akang ini salah. Pamajikan teh teu bisa nyanakeun salaki. Boga salaki teh mani loba bisa nuntut ka pamajikan teh. Kawas bisa ngamodalanana wae ai urang jadi pamajikanana mah nrimakeun naon teh. Aduh. Capek kieu. Aduh si Akang katos Uwi. Ieu kokina Kang. Kumaha Kang? Abi gelis teu, rapi teu tuh. Tuh nya baju nagen sae kan, tuh kawas batur. Tah kudu kitu. Pan salaki capek terjadi keubaran popong majikan kieu mah. Kawas bisa ngamodalanana wae hayang pamajikan geulis. Emang Akang boga modalna? Nah modal naon? Yang ngamodalanna pamajikan. Cenah Akang teh hayang pamajikan geulis, rapi, baju alus, wangi, kaos pamajikan batur. Akang bisa teu ngamodalanna. Tah ieu oge abi teh baju teh menang nganjuk ieu teh Akang bisa teu bayarna. Acan lipstik, acan bedakna, tah aya tah menang nganjuk can dibayar, pot tah Akang bayar. Hah? Menang nganjuk? Heeh, menang nganjuk da abi boga duit di mana? Ieu baju tah menang kredit teu kredit mingguan tah Akang bayar. Kredit mingguan? Tah ieu lipstik yo jeung bedak ieu teh bayareun menang nganjuk tah di tokona si Acung 150.000. Bayarin di si Acung. Takon Akang cenah hayang pamajikan geulis dangdan kieu ya kudu dimodalan ku Akang. Ngaranna pamajikan mah Kang sakumaha salaki na ngadangdana waras boga duit pamajikan pasti geulis. Ieu mah salaki urang sakitu kaayaanana pamajikan mah nerimakeun kaayaan salaki jeung bebenangan salaki. Ieu mah salaki kalaka protes wae. Aduh.